A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Khidir alaihi salam walian bin ma'kan. Wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Banglan Madura. Wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Haji Asma'sari wa khususan Paki wa khususan Zailani wa khususan Abdul radhiyallahu anhum. Ghafarallahum dzunubahum usulihim wa qurahim bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatimah tuh, Siti Fatimah, iza hamalatil mar'atu, di mana-mana ngareunehkeun. Gitu. Saha al mar'atu awewe bil janini kana hiji budak janin bibatniha dina beteungna eta awewe istagfarat maka mengamentakeun hampura laha eta awewe saha al malaikatu para pirang-pirang malaikat wa kataba jeung nuliskeun saha Allah Gusti Allah taala hana malur Allah laha ka eta awewe kullayaumi dina tiap-tiap poe bin hasanatin kana 1000 kaalusan wa maha jeung ngalebur Allah anha itu awewe alpasaiati kana 1000 kagorengan faida jaa maka di mana-mana datang naon tolkun nyeri reka juru kata Allahu maka nuliskan Allah laha kaita awewe sawabal mujahidina kana ganjaran jalma anu jihad perang fisabilillahi dina ngaluhurkeun kana agama Allah. Fa iza wada'at maka di mana-mana ngajurukeun ya wewe hamlaha kana reuneuna ya we akhar kharajat maka keluar ya wewe min dunubiha tina dosa-dosa na ita wewe kayaumal waladat ummaha sapertikeun anu dikeluarkeun dijurukeun ka eta wewe saha ummaha indungna eta awewe. Nah. Udah hujannya. Kalau awi, saya betul awi itu. Kan pada salir, masih itu.
yang ngomean itu tuh di situ tuh nu pangker nu balena kayak diberesan kan ya bisa wae kayak ngaji tadi di situ kali-kali nah balik aja nu jadinya makasih kamari nyarioskeun ya Fatimatu anna ridha jawaji min ridallahi ta'ala wa suhtuhu min suhtillahi ta'ala ya. Saur Kangjeng Rasul ka Siti Fatimah ya Fatimah ridho na sanyanya nami karido na salaki eta satengahna tina ridona Gusti Allah wasuhtohu min suhti lai ta'ala jeung ari bentuk nasalaki eta satengahna tina bentukna Gusti Allah maka lamun awewe dipika bentuk ku salaki maka Allah ge bentuk lamun awewe dipika ridho ku salaki maka Allah ge mikarido kamari ininya lamun orang nu jadi salaki ka indung bapak eta mah bapak majikan kan nu jadi salaki gitu satuluina ya Fatimah ida hamatil mar'atu bil janini tibatni astaghfirullah la malaikatu wa kataballahu ta'ala la kulla yaumil alfa hasanatin wa ma'anha alfa sayiatin ya ganjaran-ganjaran keur awewe ya lalaki mah moal bisa lalaki mah ieu khusus keur awewe gitu. Naon sababna moal bisa da ieu mah khusus nu hamil itu awewe nu hamil dan awewe sok hamil awewe teh tah hamil na eta awewe ngajadikeun hiji kahadean keur awewe hiji kautamaan mata doraka gede lamun awewe mung reuneuh mung cenah ngajuru teh mung reuneuh teh gitu mode rasa nyeri na ngalahirkeun itu gede ganjaran eta aya awewe mau ngalahirkeun di sesar we aduh rugi eta gedenya rugi eta kaya kapendak engke kahadean anu ngajuru gitu. Jadi saur Kangjeng Rasul ngawasiatan ka Siti Fatimah ya pada dasarnya mah umat gitu nya. Da moal disebutkeun kasarwiti da harita can aya. Fatimah we nu deukeut pada Fatimah teh sebut pamajikan gitu. Umat. Maksudna mah kasararea. Saur Kangjeng Rasul di mana-mana aya awewe saha wae awewe nah orang mana wae eta mah awewe nah eta kumaha wae kaayana na eta awewe terus awewe eta teh hamil lain hamil luar nikah saya ya awal beda deui mah ya nya hamil lah kan bae boga salagi mending hamil mah boga ganjaran waduh bisi kadenya ya hamil ya wewe aya janinan bil janinin fi batniha janin dina beteungna we sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan gitu nya
Nepi ka sabaraha bulan? 8 bulan. Atuh 2 tahun ge mana naon daya. Genep bulan panggancangna. Baheula mah lamun ayeuna 10 bulan can ngajuru, sok kurilingan di kanang muning ditungtun gitu tah. Baheula ari aya kanang muning na ngan lamun kanang muning ting dibawa ka mana eta? Gitu. Ting kanang me, ting kanang hayam. Ini macan pajar kita kumaha atuh pajar teh cenah eta pan lewat di muning cenah nu sataun mah. Itu lewat 10 bulan. Disarwakeun jeung muning. Padakeun we teh nya tong hariwang dan 2 tahun ge aya atuh nu di kandung teh. Tah eta awewe teh hamil. Dina kaayaan keur hamil kitu. Bibat nihatannya di tengahna teh awewe dina beuteungna we aya budakan aya janin bil janin bibat niha kana hiji budak janin dina beuteungna eta awewe hamil. Istaghfarat laha maka mamentakeun hampura ka eta awewe laha ka eta awewe saha al malaikat tuh para malaikat tuh nu hamil mah ku ayana eta hamil malaikat itu mangmentakeun hampura ka Gusti Allah pikeun eta awewe nu hamil. Atuh mata kula hambung eta awewe teman hamil teh mung reuneuh urang mah cenah ih. Atuh tong jadi awewe kitu mung reuneuh mah. Itu cek aya kana nu kitu mung reuneuh cenah. Jadi cenah reuneuh. Jadi sadayana para malaikat anu untuk hitung eta malaikat saking seueur-seueurna malaikat eta sadayana mangmentakeun hampura ka awewe anu hamil. Wa kataballahu ta'ala laha kula yaumin alfa hasanatin. Jeung dituliskeun eta awewe nu hamil mah laha kawe nu hamil eta kullai yaumin dina tiap poe alfa hasanatin kana 1000 kaalusan. Awewe nu hamil mah ditulis sapoena 1000 kaalusan ayeuna 8 bulan. Sabaraha poe? Sabulan 30 poe 3 kali 8 berarti kana 270 270 poe berarti sapoena 1000 kahadean 270.000 kahadean salila hamil ta. Daya macanan jika rek 4 bulan ge geus beueur bijil da karuron danya salila sakitu we pokona mah itu. Jadi tulis setiap poe teh menang kahadean 1000 kahadean alfa hasanatin. Intinya 1000 kahadean kan kahadean nu sejena tina amal-amal manehna. Gitu. Ya mah dicatat lamun dina teu amaliyahna gitu terus dicatat aya kahadean keur hamil mah. Mata entong aremung eta hamilna. Naik. Ya mangaja mung hamil di KB da mung hamil di KB mung hamil atau mung boga ganjaran mah. Justru keuntungan gede eta. Hamil banyak ku malaikat dipamentakeun hampura ku Allah dina setiap poena dia tulis 1000 kahadean wa maha jeung ngaleburna Allah anha kaeta we alfa sayiatin kana 1000 kagorengan dilebur kagorengan dirina teh gitu. Salaila hirupna loba kagorengan dilebur kagorenganana.
Di hadapan Allah maka gorengan itu dilengit-lengitkan. Sapoena sabariji. 1000. 1000 ka gorengan. Di lembur. Lila aku lila kan hamil tenengnya ngagedean. Diharap bentelu, tukang centang jika balukang, itu paribasa. Lila aku lila terusnya misalkan ngalahirkan. Wa idza jaa tolku maka di mana-mana datang naon nyeri rek ngajuru pan rek ngajuru rek kusialnya bisa ngerasakan tuh kur ningali nyengirna we hungkul liwat awewe mah pasti bisa ngerasakan kumaha teu kabayang nepi ka mana ge kumaha nyerina ngajuru kalau mun ngalaman mah nyeri ngajuru teh nepi ka katanya kocak dengek kata Allah maka nuliskan salaku salalah bikan eta wewe sawabal mujahidin fi sabilillah dituliskan keadaan cabak Allah dituliskan diberi ganjaran mati syahid mata paribasa nu ngajuruna syahid ngajuru mah maut harita maut syahid dina henteu maut oge boga ganjaran syahid gitu ngajuru mah dina henteu mautna aga ganjaran sadina mautna jadi mati syahid gitu nu keur ngajuru mah ieu mah embung rek ngajuru teh yang di sesar we teu nanaon di sesar ari aya sababiah nama tapi ulah sakonyong-konyong hayang dikeureut beuteung ngabijelkeun anak kudu dipariksa heula hayang boga budak teh lahir tanggal 8 bulan 8 ibaratnya jam 8 gitu pas hari teh dikeureut teh jam 8 jadi sesar teh nanaonan bari gituannya geus ari sehat mah jeung cek dokter bisa normal mending keneh normal ngalahirkeun anak daripada dikeureut atau disesar terkecuali aya sababiah nu sejena sehingga diwajibkeun disesar teh naon eta jadi rasa nyeri dina waktu ngajuru eta bakal dipasiean ku Allah digentian ku Allah ku ganjaran mati syahid lalaki mah rasa nyeri digentian di mati syahid lantaran ada rek ngajuru kumaha jalur mah kena sugana aya jalur ngajuru di wesa sepi teh ngeulak saya ngaisu kata atuh eta karek nyeri hungkul eta teh encan borojo encan ya kayak rasa nyeri hungkul orang ngajuru teh nya ngaluarkeun ketuban teh itu kieu nya ngajuru teh si yang ulah ngalaman heunya moal cenah lagi gitu aja ulah ngalaman cenah urang mah nyeri ngajuru kenapa kemana ge moal mah ngalaman teh ngajuru lagi moal nah cenah awewe Faida wadoat hamlaha maka di mana-mana ngajurukeun ya wewe tadi heupan hame nyeri cenah aya beuteung teh guling gasan rek ngajuru teh ge kitu salah kieu lain dilempangkeun dikoronangkeun gitu kieu nepi katup teh ngarasakeun nang nyeri nang ngajuru can brol eta teh can brol tapi geus meunang ganjaran mati syahid can brol ge kumaha cenah lamun ieu manggas bawa borojol ya budak oa-oan ditinggal teh budak teh jeung indungna jauh rupana jeung bapana jauh itu juga sas juga ucing meureunna gitu
Atuh ieu mah pek teh ditinggal borojol budak teh. Eta mah rek sirahna heula rek awakna heula rek kumaha proses ngajuruna mah Allah nu kawasa. Penting eta ngalahirkeun. Faida wadoat maka di mana-mana ngajurukeun ya wewe hamlaha kana reunana eta kharajat maka ngaluarkeun awe min dunubiha tina dosa-dosana eta kayomil waladata umaha seperti yang waktu dikeluarkeun eta awe ti indung beuteung. Awewe reuneuh menang ganjaran, awewe ngarasakeun nyeri ngajuru menang ganjaran. Brona ngajuru kumaha ganjaranana disucikeun ku Allah itu. Eta awewe sapertikeun sucina tina kaaiban dunya seperti budak nu karek lahir ti indungna. Jadi budak lahir itu kalimat suci lain suci ceuk pikih. Suci ceuk pikih mah pan kudu bersih tina naon tina najis sedangkan budak lahir itu moal getih. Tapi suci bersih di dinya munggu manawi nyata naon tina kaaiban dunya suci na budak teh gitu. Mayuladu alal fitrah. Setiap perkara nu dilahirkan itu suci. Kakara kalahir ka dunia atuh da di dunia lagi karek nolol itu mah aya kaaiban dunya dina mana bersihna jalma anu ngajuru itu seperti itu. Itu seperti orok tina kaaiban dunya. Ya cenah kagorenganana ya awewe teh itu ku Allah dilebur. Dihanguskeun ku Allah ku ayeuna reuneuh teh. Karasa nyeri na dina waktu rek ngajuru nepi ka aduh songgol aduh ala jeung kasalah kita nyarekan dan bongana sia cenah kita. Sia aing ngarasakeun ka nyeri sia ngeunah udur ngopi nya. Rek ngajuru teh. Tah. Eta kumaha dibere ganjaran mati syahid borojol. Dosa manehna hangus seperti kan budak karek lahir. Kenapa? Budakna lahir, manehna ge dosa seperti nu karek lahir di daerah penaluk. Itu keutamaan atau keuntunganana keur anu ngalahirkeun jeung nu reuneuh. Ya Fatimah tuh. Siti Fatimah ayyum mamraatin. Di mana-mana reba wewe khaddamat tangala dan ya awewe jawajaha kasalakina atawewe biniatin kalawan niat rodo sodokotin niat sebenar niat jujur niat benar anu benar ila kharajat angin keluar itu awewe min dunubiha tina pirang-pirang dosa na itu awewe kayauma waladata umma sapertikeun poean dikaluarkeun ana eta we tindungna we walam takhruj jeung teu kaluar eta awewe minad dunya ti alam dunya walaiha jeung eta tetep ka eta awewe minad dunubi tina pirang-pirang dosa sayun hiji perkara watajidu jeung manggihan qabruha mangyan awe qabroha kana kuburna eta awewe rodatan kana hiji patempatan min riyadil jannati anu tetep tina patempatan surga wa altoha jeung maparinkeun ka eta awewe salo Gusti Allah taala sawaba kana ganjaran alfi hajatin sarebu jalma anu ngaji walfi umrotin jeung sarebu umroh wastaghfirullah jeung mametakeun hampura ka eta awewe alfu malaikatin sarebu malaikat ila yaumil kiamati dina poean kiamat. Ieu kahadean awewe anu osok ngaladen ka salakina. Salakina mani disadiakeun bajuna anukna caina geus disiap-siapkeun.
salaki rek init-initan bajuna menangis rika itu nangis disiap tingarap make baju nage di pakaian. Salaki rek dahar geus disiapkeun dipang nyolekeun sanguna deungeuna itu saksuai karesep salaki. Bari jeung di baturan sanajan manehna henteu dahar oge. Kitu nya. Salaki ayeuna di imah aya pangabutuh manehna rikat. Bahkan sok nawaran bisi aya pangabutuh naon wae. Itu ngaladen. Henteu nepi ka kukurilingan salaki teh. Kok teteng ka ditu, kok teteng ka dieu neangan senal eta salaki. Nyaho salaki rek init-initan gitu ai senal ting ka mana? Tah, pamajikan mah kudu rikat eta teh. Salaki teh rek init disiapkeun. Di luhurna biasana rek initna ka mana ka anu biasana pakena kumaha? Pakaianan make ieu luhurna make topi atau make kopi apa make naon. Ayeuna terus dina awakna pakaian bajuna naon disabeapkeun terus ka handap terus tapi ka ti sapatu-sapatu atau ti senal-senal disiapkeun. Itu entong nepi ka kukurilingan salaki teh rek init-initan teh. Mesti disiapkeun tinggal der make dadah halo kitu teh. Itu ngaladen itu. Salaki rek dahar teh mimiti karesep nu jadi salaki diperhatikeun naon karesepna. Ieu resepna teh kana tutug oncom, neangan oncom. Ditutup. Jeung naon ditutup jeung beuleum cau muli ibaratna kitu. Ngeuna eta asli eta lan. Tutup cau muli ngora keneh, kolot gitu maksud cau muli jeung asak. Cau muli asak di beuleum atuh hancur. Ya mah cau muli kolot di beuleum gitu dibubuy supaya eta dicik-cikan jeung oncom ditutup make uyak ih. Pedo eta can ngalaman Sep. Wah, ngalaman Sep. Nah, hayang nu kitu jeung disadiakeun cai wadah nginumna. Biasana nginumna kana naon? Gelas ieu, muk ieu disadiakeun. Biasana piringna nu kumaha eta disadiakeun. Bahkan eta piring jeung muk paragi nginumna eta salaki ulah dipake ku nu sejen. Itu ngaladen berarti bener-bener itu. Ulah ieu mah paragi bapana itu ya dipikeun ka nu sejen wadah teh itu ya bapana rek dahar teh katatang kok teteng neangan. Kumaha eta cep pemajikan kitu tah. Atau majikan kudu kitu tah ngaladen tah. Iya biasana teh anu jadi salaki teh nginumna teh dina batok. Nah, berarti batokna siapkeun kade ieu batok leungit. Kade ieu batok ka mana wae bisi batok ngagidig gitu ka dieu engke salaki aya kahayang rek nginum eueuh batok. Nah. Gitu. Efek teh batokna teh eueuh diganti ku gelas. Batok teh ka mana? Ting nyelap sugan batokna teh ting di mana eta ganti ku gelas. Salaki teh geunah we. Dosa tah keur awewe tah. Berarti kurang merhatikeun karena kepentingan salaki. Gitu. Ayeuna misalkan awewe, ayeuna salakina rek inditetan bajuna teh biasana yang diistrika. Pas harita baju nanti can diisrikan lalakina geus mani geus naon sugan teh geus disadiakeun ieu baju teh encan geus naon geus mani geus naon geus rek make baju keur diisrikan jadi dianti samping ku anu nempokeun anu istrikan untung teh tah doraka eta awewe tah berarti lain nyadiakeun eta mah gitu ayeuna dahareunana salaki teh yang dahar di mana salaki yang dahar tong kudu nungguan heula nyangu heula can deungeuna nyangu 1/2 jam, deungeuna 1/4 jam. Can itu atuh salaki teh kaburu lapar manten butuh ieu. Cenah aing mending ini teh ka warung we. Anu disebut ngaladen mah geus disiapkeun. Ketika salaki hayang dahar geus siap sagala rupana. Ketika salaki rek init-initan geus siap bajuna itu ya. Ketika salaki rek sare geus siap tempat sare geus dibersihan geus naon itu. Kitu eta ngaladen. Itu. Eta awewe ngaladen. Tah lamun mah awewe ngaladen gesut ngahod damat kahid mah gesur Kanjeng Rasul ayu mamroatin khadamat di mana ari awewe eta nu ngahidmat jawa-jaha ka salakina nu caritakeun tadi biniatin sadiqatin niat anu jujur niat nu bener niat nu ikhlas gitu ya
ngaladenakan jadi salaki halain hayang dibayar dibalas ku salaki tapi hayang menang karidoan Gusti Allah bakti nakan jadi salaki teh hayang menang karidoan Allah gitu ayana ngahitmahna kana jadi salaki hayang menang karidoan Allah bener-bener tah ilah kharajat angin kaluar eta we min dunubi tina pirang-pirang dosana eta wewe kayaumal waladat ha ummaha sapertikeun poean dikaluarkeun eta we tina beuteuh indungna leungit di dosana seperti orok laki nu ngaladen awewe nu ngaladen laden awewe daek ngaladen ka salaki tinggali salaki teh boga duit wah pas ka salakina teu boga duit teh harekeun bae antop teu boga duit ayeuna mah beuh eta pinarakeun awewe na eta mah itu jadi kok ngaladen apa majikan karena jadi salah teh dosa-dosa di kumaha hangus dosa teh itu mata kudilas awen ulah nepi ka lalaki teh katetang kota teh heula atawa nungguan heula ay cek salakina teh kuring teh sayang dang ya atuh kari cenah dahar mah saya itu tinggal habok ulah ya mah cek salakina teh cenah kuring teh hayang dahar ya teh lapar segala oke heula can nyangu can jigana teh tadi carekan eta naon gadag cenah di imah bae tah tiktokan bae cenah eta gitu atuh bedorakeun mah gitu kan itu lain balik salaki balik gawe teh segala siap cenah salaki balik hayang dahar itu can nyangu cenah itu atuh naon bae cenah eta keur ieu jeung temen-temen pecat gitu ya gitu jadi eta kudu ngaladenakan jadi salaki seperti tadi nu dicaritakeun maka itu dosa-dosana teh leungit hangus seperti naon seperti karek lahir deui eta si awewe gitu teh tak bahagianya anu dibere kemampuan seperti gitu walam takhruj jeung teu kaluar minad dunya walam takhruj jeung teu kaluar tawe minad dunya ti alam dunya walaya jeung eta tetep ka eta wewe minadum tina pirang-pirang dosa sayun hiji perkara jadi mawat nage engke teh kaluar ti alam dunya teh ih dosana teh gitu bersih malah itu iya nu kita namanya watajidu sabroha jeung manggihan awewe karena itu kuburanan kobrohalin satenya kobroha karena kuburna itawe rodotan kana hiji patempatan min riyadil jannah ki patempatan surga maot na teh cuangkeun tempatin kanikmatan dina pada menang kanikmatan itu awewe nu ngaladen ka salaki kitu menang kanikmatan itu kumaha cenah lamun eta salakina kitu balik gua itu ieu itu ulah non orang ulah ngarepkeun salaki balik salaki teu balik keun urusan salaki rek kitu rek sabodongan urang hiji pamajikan boga tugas ngaladen kanu jadi salikeun bae salakina mah rek kitu rek ieu nu penting masalah kayak jadi mah kaulaan sabener-benerna ibaratna kitu jadi urang ngamigawe kitu teh ngaladen kanu jadi salaki teh dititah ku saha ku Gusti Allah anu bakal muruhanana saha Gusti Allah lain salaki gitu maka dina hate urang dina hate pamajikan kudu urang kieu jadi parentah kol berarti Allah anu bakal mere ganjaran mere buruhna lain salaki buruhna salakina bakal bener eta ada pribadina itu enggak da teu geuna oge cenah salaki teh balik mah tah panyakit eta nu kurang-kurang jadi penyakitna
Katanya matak tegan beneran matak kitu ge urang can ikhlas eta teh can jujur, can ikhlas. Mun aya pamajikan ngaulang ngaladen ka salaki ngaulang ka nganya aya salakina teu bener maneh jadi teu bener, tapi can ikhlas eta. Dalam ikhlas mah tetep ka Gusti Allah, salaki teu bener urusan pribadina salaki. Yang penting manehna mah geus ngalaksanakeun kewajiban we. Eta. Eta. Anu ikhlas mah panaya karena Allah, lain karena salaki. Oh, kemarin mah daek teh buahna salakina bener, lain mah salakina teu bener tak hoream teuing. Gitu. Nah, berarti eta teu ikhlas teh ya eta. Dan ditempatkeun teh di mana? Tempat surga kanikmatan. Wa ta'ala taala jeung maparin ka eta wewe salogus Allah sawabal alfi hajatin kana ganjaran 1000 jalma munggah haji. Gitu. Majikan nu ngaladenan kana jadi salaki dibere ganjaran seperti ganjaran nu munggah haji wal umrotin jeung anu umroh. Aku mamun awewe nam teu buka salaki ya torek ngaladen ka saha gitu. Sareng nyari ka salaki batur. Gitu. Neangan heula salakina. Aya Asep lengoh tah. Asep. Sare gratis we cenah. Ih, mung teuing cenah gratis. Dia justa zaman gratis aja nata. Itu tanya. Jadi diberi ganjaran seperti umroh, diberi ganjaran semua haji. Wa yastaghfiru lahajeng dipangmentakeun hampura ka eta wewe alfa malaikatin 1000 pirang malaikat ila yaumil kiamat nepi ka poe kiamat. Ieu geuning nu ade nama. Awewe anu ngaladen ka salakina dipangmentakeun hampura ku para malaikat salila saloba pas 1000 malaikat. Tiraha ti harita waktu ngaladen kanu jadi salaki nepi ka poe kiamat. Awena geus maot. Panghampuran mah tuluy malaikat mangmentakeun hampuran mah tuluy can kiamat mah tuluy gitu. Ya awena mah geus. Semangat. Ceng-celengan gede ieu ku aya ngaladen kanu jadi salaki. Kemari dipopokan awewe nya. Wah, dilaknat itu dilaknat. Ganjaranana ayeuna bagian naon eta mah? Bagian amisna. Eta aya nu komen Sep. Atuh eta cenah awewe anu digogoreng eta lain digogoreng pan ngajina ge ngaanca kana ieu teh. Mata ge lamun mah hayang apal ceng teh gitu. Atuh dina YouTube aya lah. Itunya na YouTube teh moe na YouTube teh media nepi ka beres gitu aya. Eta anu kitu awewe. Kemudian pas ngareungeun eta pas ngabobokan awewe. Nah gitu tah ngaji tarangeus teh. Tah kayak ngaji kudu kaparat. Aya mah bagian naon awena nu di ieu ganjaran hungkul tah. Tarajol nu poek hatena anger cenah teu boga duit mah. Nu iman lemah teh. Nu iman lemah tah. Jadi ngaladen ka salaki teh karena loba duitna. Karena loba duitna, karena benerna, maka salaki kerek salah kita mung we. Karena naon, karena bagerna, karena salah kita mung eta berarti lain karena Allah eta. Karena Allah rek salah kira kitu rek kieu urang diperintah ku Gusti kuduna kieu yang ngalaksanakeun we. Pas saja mangsa salah kita kesalahan, naon bae kesalahan eta mah. Meni mung nyadiakeun cai teh. Mung cenah nyari hati ada salah kina ge kitu. Itu tulus teh ganjaran teh. Lain karena Allah, karena beneran salaki berarti ketika salaki kesalahan roboh. Itu. Jadi diberi ganjaran bermaca istighfar ku 1000 malaikat nepi ka poe kiamat. Awewe nama geus maot, malaikat mah tuluy mamentakeun hampura. Itu teh. Wa ayyum mamra'atin jeung di mana-mana ari hiji awewe
khadamat eta ngaladen ya wewe jawajaha kasalakina yoman dina sapoe walailatan jeung sapeting nabi tibi kalawan ridho hatena nafsin jeung kalawan ikhlas wa ikhlas jeung ikhlas wa niatin jeung kalawan niat shadiqatin anu bener ila ghafarallahu ta'ala ngampura Allah ta'ala kaita wawe dunubah karena pirang-pirang dosana awewe kulaha tegesna sakabehna wal basah jeung makean rana Allah yaumal kata awewe yaumal kiamati dina poe kiamah khulatan ku pakean hadara anu hejo wa kataba jeung nuliskeun Allah laha pikeun eta wewe bikuli sya'ratin kalawan sakur bulu-buluna pi jasadi dina awakna eta wewe alpa hasanati kana 1000 kalusan wa toha jeung maparin kata wewe calo Gusti Allah miatan hajatin kana 100 napa ngabutuh 100 munggah haji ngabutuh wa umratin jeung umroh. Ini masalah kena ngaladen kena ya keutamaan ngaladennya tadi gitu ayeuna ngaladen. Tah. Di mana-mana aya awewe cenah ngaladen khidmah gitu ngahwadamat nu tadi diceritakeun teh ngaladen teh kumaha ya salaki disiapkeun we pokona mah salaki rek na udah siap we pokona mah ulah sakalaki gogorowokan heula salaki barang gawe geus siap caina geus siap ketika salaki haus teh geus tinggal nguyuh gitu maksudna sadiakeun salaki hayang nginum geus siap caina salaki hayang dahar geus siap sanguna jeung deungeunna ulah salaki hayang dahar kakarek nyamu awe goreng kasebutna naon gadal cenah tadi teh atuh kita paling ngawarannya ya salaki teh geus lapar hayang dahar ya bah geus siap pangnyolikeun pangnyeukeun dengan nepi ka sabtu salaki salaki mah teh atuh pilang bara dihuapan ngasepnya wapan jadi orok untuan tekan bae ngaladen ka salaki mah ridho Allah pan baheula teh si alat lahir acan teh teh suka sabaraha tahun ada hate sapiring jeung si eta teh atau aya nama awakna baradag deh tepiring leutik heurin cenah enem dahar teh sapiring baheula teh sabaraha tahun saepna jeung si eta saya alga geus lahir asana tapi ka anyar kawin nepi ka ya teh dahar teh sapiring keduaan be teh sapiring kahijina meureun tolok gegero lah tolok sabut atuh lila-lila we meureun ari ayeuna mah meureun sabuge geus karolot enak lah hareureun cenah dahar kararagog cenah guna gitu karena balas terang karena baki karena nyirup brak sebetangan nyata rujit tata mudah rata apik kumaha rata apik diuapkeun marurag deui tah rujit aing kitu tah mendingan ya sorang misah we sorangan ya kadahar kieu sakal murag deui nya leuheung murag deui ya kod kieu bersin deui eta mesti tapi da mau aja nya da ngararaksa mah ya mangaladen ya awewe teh jawa-jawa ka salakina ti beurangna ngaladenan ti peutingna oge ngaladenan kana jadi salaki teh tah eta nya BTB kalawan ridho hatena teh nafsin ridho hatena teh wa ilasi jeung ikhlas niat sadaya teh sadaqatin kalawan niat anu bener ilas lajan lalaki kumaha oge lalakina keur teu boga diet geureuh we beurangna peutingna sakumaha biasa ngaladen lalakina ge teu bener geureuh we teu kapangaruhan ku teu benerna lalaki geureuh we ya najan hate genog gitu ya gitu nya geureuh naon sababna ingat kan ieu perintah Allah
Ikhlas berarti. Ulah mun aya perbedaan berarti teu ikhlas. Aikeun salaki boga duit, ninyon akang deui. Ai salaki geus teu boga duit, antep pengen kopi. Nyeun deui cenah sorangan, dah kopi aya cenah. Eta teh ikhlas teh eta. Mah ikhlas, salaki teh bener da salaki urang. Urang mah diparentah ku Gusti, teu nempo gorengan salaki. Ila ghafarallahu gitu angin ngampura sa Allah Gusti Allah taala halamul warolah ka eta we awewe dunu baha kana pirang-pirang dosa na eta we kullaha sakabehna eta nya dihampura man gede ganjaranna nya eta we tapi pan berat eta ngaladen kitu teh komo ayeuna keur lalaki aya kesalahan mengewa we jigana teh eta eta ditanya ke eta jika tutut monyong katanya ata camro ditanya ada jajabres gitu isi eta sarwiti nah ari anu aya mah lalaki teh pernah ditanya biasa be gitu walaupun ada tegenah ge nya maka diampura dosana menang pahampura Gusti Allah wal basaha yaumul kiamati jeung naon dibere pakaian aku warna hijau pakai ya ting juga Ratu Kidul juga warna hijau gitu teh eta Ratu Kidulnya warna hijau cenah gitu eta atuh jin eta mopan deh stin wa kata balaha jeung dituliskeun eta we bikulis sarina iya nu paling hade mah dituliskeun eta awewe kahadean-kahadeanana tuliskeun eta awewe tina setiap bulu ya. Artinya bikuli sya'rin wa katabalaha jeung dituliskeun jeung nuliskeun Allah laha pikeun eta awewe bikuli sya'ratin kalawan sakur-sakuru bulu pijasadi tina awakna eta awewe jasadiha awakna alfahasanatin kana 1000 kaalusan tina setiap bulu mah sabaraha hiji sabaraha lemah teka itu can bulu irung can bulu panon can halis kapan aya buluan tapi pitu kita mata mun aya pori-pori berarti bijil bulu eta teh setiap pori-pori teh setiap bulu-bulu eta gitu dituliskan sebagai 1000 kahadean alfahasanatin ditulis tina setiap buluna eta awewe keur awewe nu ngaladen ka gitu ditulis eta setiap bulu-bulu itu sabaraha lemar geura paling bulu setiap beda tempat beda ngaran kan buuk turun panon halis turun panon bulu panon turun irung bulu irung kumis mana aya kumisan tapi aya awewe nu kumisan pan turun sepeda kelek gitu. Nah eta itu setiap bulu eta dicatat 1000 kahadean keur saha eta keur awewe anu ngaladen ngahidmah kanu jadi salaki gitu dan setiap bulu kumaha ngaladen teh tadi teh nyadiakeun keperluan salaki gitu. Rek dahar siap rek nyusu oke gitu mau serem bener gitu dalam antar masuk naon masih kena gitu masih kena nih ya Fatimatu wallahu a'lam bishawab.